warahmatullahi wabarakatuh. Abi senang Ninda bade ngelakukan wawancara ke Pantai Pasir Putih. Cekidot. Baju abi pasirnya soalnya tadi emang parahuna diajak muter tadi tuh jadi pasir geus ya. Salajengna abi bade ngawancara ka salah sahiji tempat penyewaan snorkeling anu aya di Pantai Pasir Putih. Yuk. Assalamualaikum. Mas, bade ukeun waktosna sakedap panggo wawancara ngeunaan Pantai Pasir Putih ning teh. Omsetna per bulan sabaraha? Emang awalna nyewakeun snorkeling di dieu terus ngalira nyewakeun atau miring heula ka Bandung? Ieu harga snorkelingna aya sabaraha, Bang? Berarti tos kami pelampung sareng kacamata. Itu 100.000 seberapa lagi Bang? Rambutna. Mang, kunaon milih nyewakeun alat snorkeling gitu nyewakeun jasa perahu? Dia awal mulana modalna saya sabaraha kanggo ngebeser alat snorkeling dia? Berarti amun handap 2 bulanan atau 3 bulan modal terus kembali. Nuhun kanggo waktosna. Terus abdi bade permisi ya mah. Assalamualaikum. Salajengna abi di dieu bade ngawawancara ka salah sahiji pengunjung anu aya di Pantai Pasir Putih. Hayu. Punten ngaganggu waktosna. Abi di dieu bade ngawawancara Bapak Wias. Alek Bapak asli ti dieu atanapi ti mana? di Tasik untuk liburan Nyalira atanapi sarang Kulawati. sarang rerencana menuju Harojaita Maha pendapat Bapak ngeunaan Pantai Pasir Putih. Kangge Pasir Putih di Pangandarannya lokasina sae jadi puas amun ka Pasir Putih kamu biasa ngojay kantenan tiasa ningali laut tiasa manaut pokona asik lah sae amun ka Pasir Putih. Teras kunaon milih Pantai Pasir Putih sanes pantai di barat atanapi di timur? Pami ka pantai barat kantos pantai timur teu acannya alasannya kalau kemudian ka Pasir Putih ngeula ya kantos di Pasir Putih kantos di Jakieu anunya oke next selanjutnya ka Pasir Timur. Bapak di dieu ngojayna ngangge itu teh snorkeling. Nuhun terus ngangge snorkeling tadi ningali laut biasa mahal. Nyewana itu sabaraha? Pami abi nyawa ieu 50.000 kasih tangan lagi reog Pasir Putih. Matur nuhun ya Pak, hapunten Sami-sami. ngaganggu waktosna. Abi bade permios heula wih. Nuhun, Mangga. Sak
Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.